syahida. Sallallahu alaihi wa Muhammadin. Boys al-mu'min. Mana teka-teka itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaihi wa harrama as-sifah wa wa'ada alaihi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Juara sa provinsi peserta opat nu tilu mencret. Wa min ayatihi min litab'id, jeung tina sebagian tanda-tanda kakawasaan kami. An khalaqalakum, kami geus ngajadikeun pikeun aranjeun kami. Min anfusikum, min lil bayan, dina jenis maraneh kabeh azwajan, jodoh-jodoh. Koma heula seperti ini. Jadi urang kudu kawin ka sejenis jelema, teu meunang kawin ka jin. Ka orai teu meunang. Jelema ge kudu azwajan, jodoh. Ai jodoh mah kenca jeung katuhu. Fadilah Neng Nur Fadilah Kacep Riki Kacep Fikri ta eta teh jodoh. Lamun Nur Fadilah ka Nur Farida eta ngaranna lesbian. Lamun Fikri ka Ahmad eta ngaranna gay. Lamun aya nu resep ka lalaki ka awewe ngaranna bisex. Lamun awewe hayang jadi lalaki, lalaki hayang jadi awewe, hayang kanyutna diteukeun dioperasi, eta ngaranna transgender. Terkenal ngaranna LGBT. Pajujun mah paheula resep LGBT teh leupeut gehu bala-bala tempe goreng. LGBT. Urang kudu ngajodoh, jodoh maneh Nur Fadilah Kacep Fikri eta jodoh. Lamun geus jodoh boro-boro Sukabumi ka Tasikmalaya, kahalangan ku 7 gunung sagara 8, jodoh mah moal bisa kahalang. Keur naon eta teh litas kuno ilaiha meh tentrem. Da ieu mah khusus nanyana kudu kanu geus nikah, bujung lowas mah cicing. Kayak belah mana yang geus nikah ya kira-kira ieu. Lamun naros kanu geus nikah punten ibu waler, ari ibu tang geus nikah, rudet geus nikah. Rudet memeh nikah, rudet tos nikah. Ta eta di mana-mana sim kuring walaranana teh kitu. Rudet tos nikah. Kuring sok mikir Allah ngajadikeun perjodohan teh urang teh supaya tentrem. Kanyataanna loba jelema rudet geus nikah. Kira-kira salah ayat Allah tepat urang dieu. Alhamdulillah geus ngaku salah ini. Pan rata-rata jelema teh sok ngaku bener. Kamari parebut presiden pika pasi masih asa aing pang bener. Ramai tapi ka kuring mah jeung babaturan 36 tahun kuring sakola sakelas teu waweuheun ka uring kamari mah pilpres. Sasalaman bari nunjuk kana panot teh bari kana beungeut teh Prabowo Jokowi. Aing mah jujun cenah. Padahal
lo mata sanawiyah bareng aliyah bareng kata sesalaman Jokowi Prabowo cucu. Alhamdulillah yang mah hijina tos beres, dua tos teu aya, ayeuna mah hiji tambah dua jadi 3. Persatuan Indonesia itu sia Kak Jeneng. Persatuan tah kitu sia. Tuh. Jadi balik nih kan tadi geus ngaku salah. Terus naon atuh salahna urang teh nya? Rumah tangga jadi rodek sigana mah loba kesalahan dina pernikahan. Mata ceramahna singkat we. Judulna kesalahan dina bab rumah tangga. Hiji nuka hiji dawuh Rasul ari milih pibejodohan teh tingali rupa teh wajar dititah komo nu garoreng mah perbaikan keturunan sehingga keur ceramah pan beungeutna biasa-biasa matak neangan pamajikan istimewa sarulun istimewa irung tepati mancung neangan bangir jadi anakna nago kulit tepati modas neangan lain modas teh pun mojo bule matak anak hejo carula eta mah asal rata ngocekna lamun teu rata geus melang jiga aspal dan dawuh Rasul nah adi tu sanes da dawuh tong nikah karena rupa da rupa mah sok ruksa teu geuning anu baheula siga prilly latukonsina ayeuna mah geuning jadi prilly lansia jadi manusia metik motor tanpa gigi manusia metik manusia dua huntuan nini bapak-bapak baheula siga Aliando Syarif ayeuna mah geus kolot jadi Aliando Sarap terus ningali naon deui tingali turunan jelema tukang ibadah turunan jelema haram jadah ahli taat ahli maksiat terus ningali deui naon hartana lumayan boga calon metoha beunghar mah bisa nebeng sementara di sementahun kawin 4 tahun cicing we di Mami Toha kebuka ka era mudah-mudahan kasih meh isu kontrak ngantong nikah karena harta wungkul harta mah sok beah terus mah kahanapkeun eta geunaheun eta kahalangan tak angkat teh jagana nu kaopat tempo agamana palawa agama Rasul dadawu wala amatus sauda udzatu dini afdal masing budak hideung budak belian hideung cagetrek tapi beragama leuwih alus dijieun pamajikan ku anjeun daripada nu geulis jablay kana salat-salat aja. Karena itu petunjuk Rasulullah. Ayeuna urang balikeun kana kenyataan. Lamun ece boga budak geulis terus anu nikah hayang ke ece nu hiji tumpak mobil BMW ditutupkan pantona kayak disadak gablek beda jeung mobil urang mah disadak kadang-kadang koplok di starterna disadak cash teh kontan beda jeung mobil nyuk niat mobil saja dina jalan raya disadak leasing naik BMW beungar kaset nganyang ti jam 8 balik jam 5 dur bedug lohor cicing ngong bedug asar teh hitun asar teh hitun lohor teu bersih cicing hiji deui jelema datang mika hayang saroka anak ece ngan naik ojek teman eta mah naik ojek datangna teh nganyangna sarua ti isuk tepi ka sore dug lohor rikat salat ngong asar saged salat cing jawab bu jujur lamun eta ningang ka ece milih anu naik BMW tara salat rek anu naik ojek tapi salat hidup santri eueuh BMW salat mah eueuh ieu mah pait pilihanana BMW tara salat naik ojek tapi salat rek milih nu mana mun aya nu nyebut BMW naon ojek tapi salat rada kurang percaya sabab ayeuna mah panjama ningali teh rata-rata kitu pertanyaanana lain di mana ngaji jang di Al-Mukmin ngaji teh lain kitu pertanyaanana ayeuna mah kan di mana damal jang sabaraha gaji jang mun nikah pas kawinna bade naon jang bade di dieu bade di gedung jang nu kitu Pak jadi lurusna pitayeun we ya kan Pak cucu nikah teh pan kudu aya materi iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli lamun made kawin sieun sangsara tong sieun Allah bakal ngabeungharkeun parentah Allah dengan agama kanyatana dengan dunia salah hiji pikiran menjelema hadir ke pernikahan
pan dia gua teh rek ngaduakeun ngadaguan naon mas kawinan mata pun kerijab kobo tarima abdi aya nu recok cicing atuh aya mas kawinan naon tarima abdi nih kakak neng Afnur Fadilah mas kawin 5 gram mas geuning teh sabaraha tuh. 2 khitbah sunnah tapi ba'da khitbah rata-rata jelema bebas kuring boga tatangga budakna teh dibonceng ku lalaki mangkaning motorna motor si boy geuning tuh apa ngomong si boy mah tukang sinetron apa ibu-ibu mah komo meni apa geuning ibu-ibu mah pas saya si Monica jeung si Marcel perebut anak teh beuki pisan si Suci mah cicing we nu sebal mah si Sandra goreng adatnya juga si Sandra banyak tuh ucap mah langsung jajing pajujun sok lalajo demi Allah uing can pernah lalajo sinetron nah gini meni apa pun anak nu bungsu sok lalajo isuk-isuk mah sakola sok ngadongeng ka indungna direkam kukurin dah abdi mah teresep ka sinetron di Bobodo mun ka Persib uing res tuh ayo erahan kajian kalau menangnya Persib aing di baheula teh SD dek kamari menang lumayan kuring teh SD kene resep ka Persib dan tiluan komo nu hiji mah waduh eta mah luar biasa mah rukun iman 7 si eta iman sing genep 7 aing mah buka 7 iman ka Persib gelos kan dan paulna si eta mah mun pujian acak-acakan ulah sok salat di imah upami aya masjid mah pribumi atawa sema kajabi aya Persib mah kitu naik motor si boy aing ngabudak aing pan mun dibonceng teh lain kieu di tetepan kitu aing nu ngajegang di lalaki aing jokna teh mudun teh atuh solo-solo sunyoto arapalan langsung susunyono kana ngomong cicing kaneng bisa nu kasinggung Sulaiman ada aman maghrib can datang pajuju nu kepo cek simpuling cek budak ece asa dibawa tadi pula laki dibonceng seweh ge can datang ece mah ditenangkeun bae pajuju dan jadi calon sarogena jadi mentang-mentang jadi calon salaki menang gituan aku bae pajuju bade pra wedding private teh bade dipoto heula di mana eta di bangku bumi di danau daripada cepeng-cepeng masih kasih kajol kan cuma kita ngalabunya tumpah seae yumus kurae tumet asane pia sapne degai terus kumaha dipilih foto nampang alusna terus kumaha terus dituna eta fotona dina surat onangan hampura eta ajaran di mana nikah pisan surat onangan dipotoan bari jeung cepeng-cepeng jati kasih junti leungit ciri tinggal cara ciri Islam leungit cara barat datang atau pajujun gaul naon modern salah tafsir tentang modern malah di kota lamun urang irian make koteka ini make calana eta modern nu goreng jadi alun nu hade leuwih hade eta modern ari urang dia make baju syar'i terus ayeuna make legging meuli modern degradasi rag biasanya pakai syar'i, ayeuna pakai legging. Apa legging? Celana lepet gegeleun anjing. Pajujun malah kam seupai, naon kapungan sekali upaya. Sekarang mah modern, salah tafsir tentang modern. Modern naon? Modernisasi yang kini melanda dunia, teh menjadi masalah. Ternyata masih banyak yang salah menafsirkannya. Tengah-tengah di dalam berkiprah modern dicerna sebagai kebebasan. Bebas lepas tanpa adanya batasan. Mabuk bukan modern. Makanya mama tapi suatu kemungkaran. Kumpul kebo bukan modern tapi suatu kemesuman sebagainya karena takut dikatakan ketinggalan zaman teh ikut-ikutan saringlah dulu apa yang datangnya dari barat teh jangan asal telan ambil isi dan campakkan lagu liriknya ambil
pakai jilbab, rapi, sopan dan beradab, dan itu perintah Tuhan dipersoalkan. Pakaian ini yang membangkitkan birahi dan mengundang kejahatan, tak keberatan bila aurat terbuka, pemerkosaan melanda. Oh, itu cuma nyanyi wae kajen, nyanyi pepeling. Lagu teh lagu pepeling, lagu teh eling. Paling uningan aja lagu teh eling. Sakurang lagu kabeh lagu gini eling umat apa kabeh santri mah pokoknya fokus karena waktu asar. Fokus awas, tong gagal fokus. Perhatikan, fokus karena waktu asar. Ayo bareng. Eling umat muslimat. Hayo orang berjamaah. Tah eta contoh lagu teh eling. Ya kan mau hadirin eling kan sakurang di ngajak sholat isya. Mana ya ngajak sholat asar. Pak Jujur kita, uing mah kita fokus perhatikan kita asar lain. Jangan macam ayo orang sholat asar kita tarik main sholat. Tuh Bu, jadi modernisasi kita harus cari yang terbaik, yang lebih baik. Tages, kayak deh kesalahan, nikah dengan seperangkat mas kawin dengan seperangkat alat sholat dibayar kontan. Hampir loba begitunya. Da Islam mah dipakai ngebobodoh mau gini gampang pisan, Duh, meni hebat mas kawin lagi seperangkat alat sholat. Eder ke sholat waktu kawinan, ke resepsinan, teu sarolat panganten. Boga hajat teu sholat, canoli teu sholat, pagar ayu jadi pagar rubuh dan teu sarolat. Nah panganten teu sholat, cenah teu gaduh waktos, ganti baju 3 kali boga waktu. Ari sholat 5 menit teu boga waktu, nih buka Allah. Lohor teu sholat, asar teu sholat, maghrib teu sholat, isya kabur es, subuh keberangan, hajat doraka. Boro-boro ngaluarkeun duit 10 juta, 100 juta, 1 miliar, triliunan. Wah datang berkah Allah ka eta panganten, tapi nu bakal datang siksa Allah tunggu. Kitu makanan teu kening, heureuy. Pantes nya mun urang konangan panganten eueuh. Pantai menuju sholat heula. Wah, TOPBG TPS. Top banget pisan deh. Dan antara mah kamana banget menuju ke tos acuh narungguan. Nung nyambungan teh. Daek nungguan panganten keur ganti baju. Makanya sekali di pelaminan teh 3 kali ganti baju. Sekali ganti baju leuwih di 20 menit. Sholat 5 menit dibekeun teh boga. 2. Pak Jujun di jamang ke sareng asar. Tama lamun milik santri meni jamaah takdim meni jamaah takhir. Jawab, jamaah takdim, jamaah takhir. Takdim atuh, dan jamaah takhir mah bisa kabur pae. Kewe di asar, emang tepi ka asar waktu. Bener. Ade ngomongnya. Ya bener sih yakinnya ka pangeran heueuh nyahoan kan mah yakin. Abdi mah yakin ka pangeran, yen pangeran nyebut nyawa. Jentenya pauing terbating tepi kapilin kayak hirup teh. Punten lah. Makanya sok diajar, benerkeun saeutik kitu. Gitu kan? Mau non deui nikahna di gedung, beunang di gedung di lapang dadah hake meunang. Nahan make kursi, ulah standing party. Non? Iya standing teh nantung party teh pesta. Pesta bari. Nantung abdi mah tadi standing party. Standing party dan sok barang hakan pada nantung masyarakat. Pan urang mah umat Rasul pakai aturan minum oge pan aya dalila. Teu meunang minum anu panas ditiupan. Teu meunang.
hadisna dilarang memeniup bejana yang panas sabab nu kaluar tina bab teh karbon dioksida racun. Islam teh agama salamet mun anjeun niupan cai rek diinum kadaharan rek diinum rek didahar berarti anjeun teh keur niupkeun racun kana keadaan di minuman anjeun. Kumaha carana tong ditiupan tungguan bisa diinumna samampuna anjeun eta anjeun mapuna nginum. Mun geus bisa diinum cepeng kuleungeun katuh kitu mah aturanana. Maca bismillah nginumna teu geumana ngalaklak tapi sateguk hadis ieu teh sahih. Saragot itu bismillahirrahmanirrahim contohnya sargot itu 2 regot 3 regot hayang kene menangan anger sargot 4 regot 5 regot beres alhamdulillahirabbil alamin. Dahaga kita juga terobati, minum kita pun mendapat nilai di hadapan Allah karena minum kita sudah memakai cara Rasul. Cepeng bulun ken sama dinampung minum teh. Lak bisa teh jelema otak. Kahampangan mat dugi ka hadis Rasul ngalangkung kana hiji kuburan yu'adzabani. Kunaonnya Rasul ieu jelema 2 kubur teh di ahli kubur 2 anu jeung adab teh nu hiji gara-gara gagal baki, nu kahiji gara-gara tukang adu domba. Matak papang oge pan diatur ka saya. Lebet ka WC ngontokan, cali kan papang teh cali. Weh, tungtungan kudehem. Lebet kudu kana keur ngaluarkeun sesa kokotor, sesa ciki ini yang sangkene dina saluran kencing na kayu. Terus gitu, gancang bersihan, gancang keluar carana deui keluar di WC ngadu keluar di WC. Kencing mengeluarkan racun air seni kita, tapi kencing kita mendapat dari ibadah. Dari umat Islam gini, lain deh kan? Atau dibentuk. Terus kita lain ngisang dibeterikan itu dioyak-oyak jadi banyak simkuring yakin ieu wengi kabeuni kaberkahan maklum kori internasional Kiai Haji Mukmin Ainul Mubarak tuh kori 2 bus di Tangerang Sumping Ustadz Darwin Nasution kori menggelegar dengan suara yang membahana seperti petir menyambar sudah ada di atas. Kori TNI Pak Haji Yuska sudah ada. Gus ayah KB kuning begitu bisa ini wajib ini. Kena dongkapnya ke abdi, kena sumping abdi. Insya Allah Mas Lawang dongkap. Jadi wih aja kan. Sabab gunana, sabab ya Allah Haji Mukmin. Komo ieu pernikahan dicontohan tuh berkah diundang keberkahan. Dayakeun haflah tilawah. Insyaallah pinuh keberkahan. Neng berfadilah maka beneran kaajar kuring di kampus. Kuliah kaajar kuring semester kamari kaajar kusim kuring budak teh teh. Itu kebenaran. Manek sim kuring aya sejak kaul ka di hiji maka anak kadang berfadilah ada mahasiswi kuring di UIN Bandung nu kadua mah kasobat Kang Haji Mukmin Ainul Mubarak didoakeun ku akan neng satu cek didoakeun cek rifkina ieu teh cek fikrina ieu teh sarua aktivis UPTQ aya UPTQ teh unit pengembangan tilawatil Quran kuring eta nu nyieunna teh jeung Kang Haji Asep Mustofa Kamaluddin di UIN teh nyieun UPTQ karena keprihatinan saya mahasiswa UIN Bandung ieu aya baheula tidak semua jago bisa baca Quran minimal tartil baca Qurannya. Jadi kuring prihatin. Akhirnya Pak Haji Asep Mustofa Kamal dengan saya berinisiatif membuat satu organisasi di kampus namanya unit UPTQ, unit pengembangan tilawatil Quran. Jadi kadang Fadilah di UPTQ, Cek Fikri di UPTQ. Alhamdulillah ayeuna mah mahasiswa UIN teh anu asup ka UPTQ mah minimal baras maca Quran ararus. Da kuring sok atil karena cerina nu maca Quran bebelah dugan tidak nyalaguan. Kuring pada terus pugulein kori tapi cinta ka kori. Semua kori saya cinta, saya suka. Gitu kan? Makanya alhamdulillah. Ceng, ya kieu we. Wa akang mah didoakeun ku Bapak Cek Fikri jeung Neng Nur Fadilah didoakeun rumah tanggana si parat tepi ka surga. Da rumah tangga teh asalna ti
Nah, numpang nikah teh Nabi Adam jeung Siti Hawa di mana? Di surga. Di mana ayatna? Quran. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Adam jeung Hawa geura cicing anjeun kalawan tentrem di surga jeung bojo anjeun teh. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Tadi surah Mubali aya peuraan. Sok anjeun duaan kana dahar naon anu aya di surga sakarep ingsun. Wa la taqrabu hadhihi syajarah. Betul benar mah deukeutan tanggal ieu baru penting daun ngalabuh deukeut lagi entok mun ngalanggar aturan kami do Allah. Fatakuna minadh dhalimin. Malu atuh sapoe tilu panggung jadi kieu sorana uyuh. Kita jenengan Allah lamun jenengan Jepang mah geus beak sorana. Mun anjeun ngalanggar aturan maka anjeun kaasup golongan jelema zalim kitu, para jol provokator iblis. Kenalan siapa namanya? Adam, kamu Hawa, saya iblis begitu. Penduduk baru ya, iya, saya senior cek iblis teh. Naon gawe di didak bebas anu teu meunang aya naon teu meunang ngadeuketan tangkal eta mah tes Allah, eta ngaran tangkal syajaratul khuldi, tangkal keabadian. Lain cek jujun na surat Toha diterangkeun. Lamun ngadahar buahna abadi di surga, mun sandar buahna sumpah geter di Gusti. Teu bisa cek Allah teu meunang. Gitu, teu bisa teu kagoda. Ngan Adam teu kagoda, Hawa digoda. Panggilanna kagoda teh awewe. Da kade turunan Hawa yeuh. Ici aca ece oco nining titin imas aing nok tin kade. Kalau mana laki mah gampang, awewe mah gampang dirayu. Aya pamuda nu san boga kaboga di dia. Kata teu bisa ngarayu. Lalaki mah kamu awewe mah kamu cantik deh, sok ngomong kieu. Mah gombal. Bibirnya doang bilang gombal, hatinya berbunga-bunga begitu. Siti Hawa geus kagoda ngagoda Nabi Adam. Kang Adam sini dong, ada apa bebek? Maka Adam cinta ke Hawa, cinta pisan atua. Tiada lagi wanita yang ku cintai kecuali engkau dawa deh awewe lagi kan gitu. Sejak kapan kau mencintaiku? Kang Adam sejak pandangan pertama. The first love never did before I did someone can feel that. Nah keprok jika ngerti we ngerti gitu. Sarua ngomongna gitu ngerti. Mun Kang Adam cinta kawa buktikeun rasa cinta ka kawa kunaon ngabuktikeun nanya kuat abi dieu teh nyawa entong. Di mayang buah eta menta nu sajen teu meunang tah mah beberapa ngalabuana deukeut ke entong. Hayang eta sok mun teu pangaleukeun tah mah mah kajeun malikeun maneh kana susukan saat. Ogo Siti Hawa teh Nabi Adam iblis bungkeulkan dilawan Siti Hawa geus kagoda ku iblis. Tah kalemah lalaki mah urang karija. Jujun jajen jojon Ahmad engkos bikin eman kalemah lalaki mah ku berwek. Tesa dengan jelema cuka juga ti ronda jeung lalaki. Coba adukeun jeung pamajikan 15 menit ngoronda baik tes. Ada terek-terekel kana tangkal ngala dituang eta buah can dugi kana patuangan Allah bendu. Fa azallahu masyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Adam jeung Hawa diusir di surga dibalangkeun ka alam dunya jauh-jauh. Adam di Kashmir, Hawa di Jeddah. Hawa dengan ada menjelma ilmu berbagi menang salaki biasa aya di di rumah. Mudah-mudah kayak nama. Kemarin engkau masih ada di sini bersamaku menikmati rasa ini. Berharap semua takkan pernah berakhir bersamamu kini. Nabi Adam ya sama barengan berdieu teu aya kehilangan cek Haji Roma mah kalau sudah baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berat aku rasa kehilangan. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Adam dengan Hawa teka penak, Hawa dengan teka pangi rumpuyuk. Adam sujud tobat bari maca doa. Kumaha tobat Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 200 tahun tobatna. Akhirnya Adam dipertemukan dengan Hawa. Karena Adam bertemu dengan Hawa, maka rantul jelema marwaltot ka uing poe ieu. Eta Pak Jujun, eta teh ngadongeng sejarah. Neng Nur, Cak Fikri, Nabi Adam jeung Siti Hawa, dan Cak Fikri
Nabi Adam jeung Siti Hawa geus aya di surga nyaan ngalanggar aturan Allah, Allah diusir di surga. Komo Nur jeung Fikri mah di surga. Da nyaho eta menang nyewa kabeh oge. Ieu rejim menang nyewa, Pemda menang nyewa, pelaminan menang, sound system menang nyewa, Pak Jujun menang ngonang, menang nyewa. Ini sound system. Tapi Pak Jujun yakin Neng Nur jeung Cap Fikri lamun make aturan Allah, insyaallah rumah tangga para tepi ka surga Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga nu sampurna, rumah tangga nu para tepi ka surga. Cek saha dawuh Allah na surat Az-Zukhruf, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Geura asup Fikri anjeun jeung bojo anjeun nu fadilah ka surga insyaallah. Sakitu mudah-mudahan manfaat. Sur keneh qori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.